Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Sabtu kaping genep Juni 2026. Masih dina surat An-Nur ayat ka-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad saur Allah. Kasaha lil mu'minina ka jalma-jalma kaum lalaki anu beriman. Jadi kaum lelaki anu sampurna imana. Bejakeun kumaha saur Allah. Ya guzu kudu nahana maranehanana atawa kudu menjaga maranehanana min absorihim, menjaga tina pandangan matana itu kaum pria. Menjaga pandangan kumaha? Tina pandangan melihat kahiji orat perempuan, kedua menjaga pandangan tina tempat anu melupakan atau mempohokeun ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi saur Rasul pandangan pertama mah ka perempuan teh teu dosa tapi sakiceup. Anu kadua dipencerong bari eta awewe teh resep geulis tah eta anu dosa mah. Teu kengeng kudu dijaga pandangan, lamun dipeureumkeun eta pandangan saur hikayah pasti dinikmatkeun kana ibadah. Ngan lamun dipencerong sok lisah ibadah teh sok teu khusyuk lantaran seueur pandangan anu maksiat. Saterasna. Wa yahfadu jeung maranehana kaum lalaki kudu ngajaga ngariksa tina naon purujahum tina farji nahum itu kaum lalaki. Teu meunang ka mana bae kecuali ka pamajikanana ka istrina. Lamun kapungkur mah au mamalakat aimanihim atawa ka hamba sahayana. Da ayeuna mah tos teu aya. Khusus ka istrina. Istri kahiji, kadua, katilu, kaopat teu langkung. Nu penting nama istri anu halal. Saterasna. Zalika ari itu ngajaga pandangan sareng menjaga parji kemaluan azka eta leuwih bersih atau leuwih suci. Leuwih terhormat lahum pikeun itu kaum lelaki. Innallaha sanyana ari Gusti Allah khabirum bima yasnaun. Khabirun nyaeta anu maha waspada, anu maha ningali, anu maha uninga bima yasnaun tina naon perkara anu kumaranehanana diperbuat di muka bumi. Sadayana ge ditanggung jawabkeun. Saterasna. Wakul jeung bejakeun deui ku anjeun Muhammad saur Allah. Kasaha lil mukminati ka kaum Hawa atawa kaum perempuan anu iman. Ya gududna kudu ngajaga maranehanana kaum perempuan min absorihinna tina pandangan matana itu perempuan sami. Awewe ge teu meunang mencrong ka lalaki ngenimbulkeun rasa birahi kecuali ka salakina. Saterasna wa yahfadna jeung eta kaum perempuan teh kudu ngajaga ngariksa furujahunna kana parjina itu kaum wanita. Ngajaga kana kemaluanana kecuali ka salakina. Ulah di ubar aber kanu sejen. Rek oratna rek parjina sadayana oge kudu ditutup. Walayu bedina jeung ulah ditempokeun atawa ulah diebrehkeun naon zinatahunna kana perhiasan itu perempuan. Naon perhiasan teh lekuk tubuhna. Saur Rasul mah mun awewe make baju merecet teh eta teh ongko di baju tapi telanjang atau buligir. Jadi percuma di baju ge ari merecet mah sabab eta teh ngebrehkeun lekuk tubuh anu jadi merangsang ka kaum pria anu lain mahromna. Ari ka salakina mah mangga masing diebrehkeun oge. Ila kajaba madhaharo anu geus dohir anu geus biasa minha ditempokeun tina eta awewe. Conto naon muka jeung telapak tangan. Eta ge saur para ulama nu sejen mah kengeng aya ulama di Hijaz mah di itu di Timur Tengah di Al-Hijaz muka oge sareng telapak tangan eta ge teu kengeng diebrehkeun teu kengeng ditempokeun kecuali waktu salat.
Tapi kaum para ulama anu aya di bagian urang mah Timur Tenggara, bagian Indonesia jeung kapalih dieu eta mah tiasa diebrehkeun margi muka sareng telapak tangan mah saur sanes ulama nu sejenna eta sebatna sanes aurat. Tapi benten deui di Hijaz mah kasebatna aurat. Ikhtilaf para ulama. Jadi urang mah paling ge tiasa dikerudung jeung dampal panangan tetep katempo. Eta disebutna madhaharo minha. Salajengna. Oh salajengna mah enjing teh ieu mah panjang teuing pentennya. Waktosna parantos cakapan barakallahu li wa lakum wa gi aya mangpaatna insyaallah enjing diteraskeun deui dina ayat ieu keneh satengahna deui kapalih dieu margi tos nyakapan waktosna. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.